Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallama abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin wal mu'taqidina biqalbin salim walhamdulillahi rabbil wa qala an-nabiyyu Muhammad innal islama bada'a ghoriban sayaudu ghoriban fatuba lil ghurabai. Al-hadis. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ayyanfa'ana bi ulumihi fid darain wa'lam annal ihtina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallama min a'dhamil qurbat wa dhalika yahsulu bi it'amit ta'am wa qira'atil qur'an wa dzikril qasaidin nabawiyyah. Al-qaul. Wa qala al-paribahasa buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan ulah poho ka Gusti nu Maha Suci, mudah-mudahan urang kabehan dirahmatan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan ulah poho ka Kangjeng Nabi, mudah-mudahan urang kabehan disyafaatan. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan ulah poho kana ngaji supaya urang tambah-tambah keimanan. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan ibu-ibu ulah poho kasalaki lumayan purah ngeukepan. Amis-amis nangkang ora dipesek aya esean. Amis-amis serang dangora ngalehek aya lehoan. Kembang melati jatining iman anu sajati kersaning Allah anu Maha Suci. Kembang mawar rasa hayang motekar anu mekar dina taar kersaning Allah anu Maha Beunghar tur Qahar. Kembang cempaka rasanya jeung cinta kasasama kersaning Allah anu Maha Wisesa. Alhamdulillah urang sadaya sanggakeun puja kalih puji syukur ka Allah. Rehna urang sadaya dina wengi anu ayeuna tiasa Alet ngengkeuy ngabandaleut mapai catang pamidangan ti ampihan masing-masing dongkapna ka ieu tempat. Mudah-mudahan sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi urang sadaya, insan kamil, manusia super power, the best of the best, the one of the ranking in the world. Arti mah sarua bae. Akni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad Tekakantun kakulawargina miwah ka para sahabatna katut ka para tabi'in wa atba'i tabi'in hadratal mukarramin para alimil ulama para kiai, para ajengan, para asatid, para hujjaj bil khusus guru-guru urang sadaya anu ku kaula sangat dipihormat sareng diteda doana segenap para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sami ku jisim abdi sangat dipihormat aparatur pemerintah setempat Bapak Sekmat, Bapak Lurah beserta jajaranana bil khusus ka Bapak Presiden Pangtungtungna nyaeta Bapak RT aya RT na aya gimana jelemananya eta RT mang Presiden Pangtungtungna bener tah henteu mang gaji teh elok meunang diomongkeun pangsongkolna padahal RT loba kapake na betul apa tidak di beunjing aya nu kawin nu ditanyakeun saha RT na leres di beunjing aya nu hajat-hajatna nanggap organ tunggir nu ditanyakeun saha RT nah geus eta RT jelema gagah hidup RT hidup RT geus bisik aleman tehilap ka akhinal mahbub pengatur waktu pemindah acara para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, para santriawan wa santriawati rahimakumullah. Hadirin hadirat muslimin muslimat Allah subhanahu wa ta'ala wajib kasifatan kusifat kalam cek akal hartina kalam wajib ngandikana Allah mustahil bukmu muhal pireuna Allah ta'alukna sifat kalam hadirin dingaranan ta'aluk bidilala hubungan kalawan secara nuduhkeun dilalahna aya dilalatul amri nuduhkeun kana makna marentah aya dilalatun nahyi nuduhkeun kana makna nyegah aya dilalatul wa'di nuduhkeun kana makna janji aya dilalatul wa'idi nuduhkeun kana makna ancaman aya dilalatul khabari nuduhkeun kana makna caritaan di antara kalamullah anu ta'alluq jeung dilalatul amri adalah pangandika Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik samemeh pula saala kadarna nerangkeun ayat tersebut urang ngaji amil aya mang santri aya mang santri aya ya urang mang jadi santri untung tah henteu mang jadi santri mah panguntung-untungna santri mah eueuh karuwet bener mang telok mikiran beas mahal telok mikiran bensin naik nu penting wayah ngejo aya santri mah nek nganjang teu boga minyak rambut make sampo ge jadi nganjang make sampo tareh deukeut ka imah bikang hujan ngagedul atuh huluna ngabudak lagi
laju pancek di Kang Mang jojong bae keur nyeuseut mah ulah wakang anjang. Hukum mahade mang kula cicing di pondok eta urang di pondok dahareujeng dina nampan dahareujeng dina loyang dahareujeng dina daun leungeun nu kumaha bae aya bener mang nu sagede cau muli aya nu sagede cau amon aya nu karak cenang bae leungeunna aya nu karak betus bae cenangna aya jadi masa kurang uyah mah saeutik ku cenang bae laju karasa bae nu karak ngoplok bae kulitna aya mah disangka mah kulit bawang lihakan ku urang tapi urang cager bae alhamdulillah geus santri mah pasek mah daharna bae ge ibadah lantaran geusan ngaji ngajina ibadah lil wasail hukmul maqasid beres dahar santri teu mikiran nampan sabudok ka mana-mana los lantaran mudah ngaji bisi katinggaleun beres ngaji beuteung ngarawak siuk beas asupkeun kana komo kejo asak nampan karak disiar barang pendak horeng ade kotokan disebor tai kotok leujit aya najisna asupkeun sangu kadinya gabrus bae ceuk dokter ih santri jorok dahar dina nampan loba kumanan weh dokter nyanyahoanan kuman ge modar ku kejo panas mama bener mah pan urang mah santri boga patokan la tatiro kullu syai'in minal kainati bitobihi makhluk mah teu ngabogaan tapak gawe ku wawatek pribadina ngandung harti cai moal bisa nyegerkeun kuda tiah cai nu nyegerkeun adalah Allah betul golok moal bisa ngaraheutkeun kuda tiah golok nu ngaraheutkeun adalah Allah seuneu moal bisa nutungkeun kuda tiah seuneu nu nutungkeun adalah Allah ada ceuk Allah kudu cager mah cager bae alhamdulillah ja kadang-kadang mang dokter nu nyaho kana obatna paehna setruk bener teu dokter nu nyaho kana obatna paehna jantungeun tapi coba deuleu nu edan di jalan nu edan bah delok make baju can pernah kula deuleu nu edan asup angin bener teu sugan aya nu edan ieu jeung nu edan itu sinkrokan jeung nu edan ieu kanu edan itu dia edannya dia ge edan sarua bae padahal hayo geura coba hadirin nu edan barang hakan mulung tina wadah runtah betul minumna tina cai kocomberan leres ari ceuk Allah kudu cager mah cager bae geus urang jadi santri mudah-mudahan diberi ilmu anu manfaat ku Allah amin ya robbal hidup santri hidup santri hidup santri ceuk santri eta amil jumlahna aya 100 nu 100 dibagi dua hiji amil lafzi kadua amil maknawi amil lafzi kabagi dua hiji amil lafzi samai kadua amil lafzi qiyasi amil lafzi samai aya 80 hiji diwarnakeun 13 warna di antara anu 13 warna aya warna kaopat naon eta warna kaopat adalah sebuah huruf anu tukang nganasopkeun kana kalimah isim mungkul aya baraha hurufna aya 7 hiji wau 2 illa 3 ya 4 aya 5 haya 6 ae 7 hamzah matuha anu 7 wau di ngaranan wau ma'iyah illa di ngaranan parabot istisna anu 5 dimulai ya aya haya ae jeung hamzah maftuha eta teh parabot nida parabot panggero parabot panyeluk ngan lam yunadi bil qur'ani illa biya mual pati-pati dipake panggero dina Al-Qur'an terkecuali make iya betul baik eta mah panggero ti sahadapeun ka saluhureun kayani ngagrona hamba ka Allah ceuk urang ya Allah ya Rahman ya Hanan ya Manan make iya tante
sanajan bahasana Allahumma jaga ke asal muasal nama ya Allah wal aktarullahumma bi ta'widi wa syada ya Allahumma bi qoridi. Doa kurang baheula ngadoa ka Allah hayang boga pamajikan geulis cek urang Allahumma zawijni zaujatan solihatan wa jamilatan wa bahenolan wa susu gedean. Ngadoa baik eta mah panggerti saluhureun ka sahadapeun kayani ngagrona Allah ka hamba saur Allah ya ayyuhalladzina amanu ngan awas hadirin sadaya wa qad istadalal mufassiruna bi qaidatin anna maqila bil qur'ani bi ya ayyuhalladzina amanu kana khitaban li ahli Madinah wa bi ya ayyuhan nasu kana khitaban li ahli Makkah. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema-jelema anu iman. Ya nu hadir kabeh di dieu jelema talain. Nu hadir jelema talain. Jelema talain. Alhamdulillah. Ngaran-ngaran jelema kabeh digagah. Manusia adalah makhluk anu excellent. Makhluk anu sampurna. Walaqad karramna bani adama ai bihusni surati. Punten kula nek nanya kanu hadir kabehan ya. Jawab dengan sejujur-jujurnya. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Ya kula sakit kasep tah henteu. Ulah seuri atuh mah. Kasep tah henteu. Alhamdulillah. Ngaran-ngaran lalaki kabeh ge kuasep. Make peci pantes tah henteu. Lamun embe make peci atuh jonot. Ibu-ibu sadayana tuh paling itu eta bikang garelis tante alhamdulillah geus urang untung ku Allah dijadikan manusia alhamdulillah lagi naon anu kudu dielingkeun itahu awas hadirin sadaya cek Imam Ghazali dina kita berisalatul mudzakarah bila mana aya lapat takwa dina Al-Qur'an eta mencakup kana 3 makna. Kahiji di makna khosyah wal haibah, kadua di makna taat wal ibadah, katilu di makna tanzihil qalbi anid dunub. Itaku ihsau kudu sieun araranjeun kabehan sieun teh ka saha Allah ka Gusti Allah. Bapak-bapak sieun ka Allah sieun, ibu-ibu sieun ka Allah sieun, ibu sieun ka Allah sieun, ari ka salaki henteu ceun hae. Ampun ya urang dieu. Lagi eta ibu-ibu sok dangdan tah henteu. Eta ibu-ibu dangdan gesan saha? Ojek. Bener bener tuh. Lain gesan salaki mah geus tunggal ojek. Di pada rincang mah abah eta ibu-ibu dangdan gesan kondangan. Lamun nek kondangan mah hadirin mandi amprekan. Sabun lekoy 3 beak kabeh. Semprot kanan semprot kiri. Pipi make bedak, bedak bikang beda jeung bedak lalaki. Bedak bikang mamang Wardah, Mirabella, Fon, Viva, Paralon. Pakai ku bikang kabeh. Lagi teh usapan banget geus teu peuleungeun deui man. Make naon? Make kelas. Halis dikerok. Diganti make naon pensil B2B. Tuang nek ulangan bae. Kuatan halis ngajeprit tuang mah wajib mutasil gitu. Eta lamun nek kondang tapi balik kondangan abah hayang kiih teu masih salaki hareupeun lawang dilengkah be hulu. Laju pan mang bikang malamun ki beda jeung lalaki mah. Eta bikang mah mun parawan ki sorakna seprit. Lamun geus boga anak lain deui mah. Kumaha basadana Coca-Cola. Eta bikang mah lamun ini bios. Jadi temun hayang ki teu masih disalaki hareupeun lawang dilengkah be huluna. Ka tabek
cewer ti cekupan itu cek salaki nah itu dia naik imah ieu bae loba hitut sagala atuh ka biasa nagari hujan mah jeung galudugna ieu barang mantas ki naik pisan nyar panyuk eueuh mana ieu panyuk eueuh hareng handeupeun motor bae pek wadah bensin beneran geus aya cayan hareng bensin atuh dipake nyisang ngabuaplak barang pas penting mati lampu kasalakina ka coba ngejebak gasrek di oboran ku ateul amat cenah atuh kurang di oboran ngajeblupan saha anu kurang kudu disieunnan saha Allah subhanahu ari Allah teh saha Allah teh aladi zat anu ngadamel 7 lapis langit anu ngadamel 7 lapis bumi anu nyieun perkara-perkara di antara langit jeung bumi eta kabeh meunang nyieun langit mang luhureun urang meunang nyieun saha mang di langit aya bentang tante indah tante ku saking indah-indahna eta bentang sehingga sok dipake ibarat ku pamuda ketika sedang dilanda asmara galau hatinya dia rayu kekasihnya duhai kasih wajahmu indah seperti bintang padahal jarawatna segede kacapi ai ku cinta mah eleh bae man bener teman ku cinta mah hapur gede sangka batik langit teh meunang nyieun Allah di langit kahiji Allah nyiptakeun bulan di langit kedua Allah nyiptakeun planet Merkurius atawa cek ulama ahli falakiyah di ngaranan Atorif di langit katilu Allah nyiptakeun planet Venus atawa Zahra di langit kaopat Allah nyiptakeun planet matahari atawa Syams di langit kalima Allah nyiptakeun planet Mars atawa Marikh di langit kagenep Allah nyiptakeun planet Jupiter atau Mustari di langit ketujuh Allah nyiptakeun planet Saturnus atawa Zahlul pokona mah hadirin sadaya dimulai bulan datang ka Saturnus eta kabeh meunang nyieun bumi meunang nyieun saha urang kenging damel saha surga meunang nyieun saha neraka meunang nyieun saha meunang nyieun Allah ngan moal aya langit moal aya bumi moal aya orok pada rincang moal aya orok pandeglang moal aya orok bening moal aya surga moal aya neraka lamun teu aya junjunan urang kabehan Kangjeng Nabi Muhammad Allah narios na hadis kursi lafdu minallah wa makna minar rasul laulaka lama khalaqtul aflak cek santri laula imtinanya lamun teh Muhammad aing teu nyieun anjeun cek Allah niscaya moal aya langit niscaya moal aya bumi maka wajar dan munasabah ieu urang dina peuting ayeuna memperingati lahirna junjunan urang kabehan Kangjeng Nabi Muhammad ieu nu hadir kabeh di dieu bogoh ka Kangjeng Nabi bogoh cinta ka Kangjeng Nabi cinta ya Nabi ya Rasul ya Habib salawat alhamdulillah ngan cintana urang ka Kangjeng Nabi Muhammad ulah sarua doang kisah cinta Cleopatra dan Antonius cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad ulah sarua doang kisah cinta Umrul Qais dan Neng Laila cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad ulah sarua doang kisah cinta Romeo dan Juliet cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad ulah sarua doang kisah cinta si Usuk jeung si Ito mereka bertemu untuk berpisah tapi cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan dugi ka yaumil kiamah amin ya robbal Pak Nabi Muhammad sarua tante doang urang sarua tante sarua Nabi Muhammad sarua doang urang pada manusia anak Allah Nabi Muhammad
sarua doang urang pada manusia berarti Nabi Muhammad makhluk Allah kene. Anakala Nabi Muhammad makhluk Allah kene berarti Nabi Muhammad kakenaan kumakulat idofi wa nisbatun tuqalu bil muqayyasah manisbatil ukhrohiyal mudoyafah mitaluha ubuwatun bunuah mitaluha aidon ikhwan latofah. Tetapi Nabi Muhammad sanajan sarua doang urang pada manusia datiyah Kangjeng Nabi beda jeung sifatan Kangjeng Nabi beda jeung Nabi Muhammad mah hadirin turunan tiluhurna min karimin Nabi Muhammad turunan tiluhurna tina nu mulya kana numul maka wajar cek Kangjeng Rasul ana khiyarun min khiyarin aku adalah seorang manusia pilihan tina anu terpilih tina anu terpilih eta Kangjeng Rasul ari urang mah kadang-kadang hadirin turunan tiluhurna min tololin folongoin oploin geblegin urang mah kadang-kadang turunan tiluhurna tinu tolol kanu polong tinu polongo kanu tinu oplo kanu geb mantak munasabah urang mah dorra kabai betul. Apa sebab? Lantaran urang mah babari kagoda kutang korak iblis. Punten kula nek nanya, percaya aya iblis percaya? Laju kira-kira ya urang dia ayana iblis untung tah henteu? Untung tah henteu? Untung. Sakali deui ayana iblis untung tah henteu? Untung. Naon kauntunganana geus nambah nilai ibadah urang ka Allah ku peda lawan urang saha lawan urang tangkorak iblis. Contoh pang supaya hati pemain bola Argentina kaosna nomor 10 saha ngaranna Messi main bola sorangan baik nyepak bola ka gawang gol 20 asup gagah teu Messi gagah teu henteu naon sababna main bola ada sorangan bae ayeuna kieu kumaha lamun Argentina main bola jeung Spanyol eleh 2-0 gagah Argentina naon sababna aya lawan begitupun juga sama ku ayana tinggi nilai ibadah urang ka Allah ku peda aya lawan urang saha lawan urang tangkorak iblis ngan eta iblis ngagoda ka jelema teu pandang bulu di kiai iblis aya betul di pejabat iblis di aparat iblis di pamarentah iblis di padagang iblis aya eueuh padagang nu sok pinjem duit kana bank keliling aya eueuh kula nitip kula sok pinjem duit kana bank keliling. Naon sebabna puyeng duit can puguh dipake geus ditagih. Lamun hayang aman mah nginjem duit ka saha? Kami toha. Ka sajeuna? Kami toha mantak awas mang ya. Kula ngebejan bisikna kawin mamangnya. Siaran bikang nek potongan KTP sabodo kolot tapi pulen. Nek potongan Hitachi mangga hitam tapi cantik. Nu ulah ge potongan Toshiba. Tos hidung bau ulah mang siar bikang anu kolotna sugih anak nangan hiji-hijina kolotna muriang bae beres kawin mitoha paeh yes gitu dengan tu edan di padagang iblis aya di petani iblis aya jelema keur di sawah datang wan cidohor muadzan di masjid Allahu Akbar cek iblis teuing ulah didenge nu adana ge sayuti cek iblis aya sayuti aya murah ka sayuti cek iblis tapi eta jelema salat bae ganjaranana 2 kali lipat kahiji
ganjaran ngalaksanakeun parentahan Allah. Kadua ganjaran ngelehkeun tangkorak diurang iblis aya. Betul apa tidak? Di dia pengajian saminggu sabaraha kali. Loba nu ngaji loba nu henteu. Loba nu henteu eta ge nu ngaji sajurig Pak. Nu teu ngaji ka mana? Degeupan jurig. Ngan kiwari mah abah eta nanaon nu rame ibu-ibu baik kiwari mah. Leres teu man? Anu diuk diamben batur nyacahkeun tatangga panglobana. Ibu-ibu nu ngahutang teu bebeja ka salaki. Ibu-ibu nu marah mata melotot bari muncrat. Ibu-ibu di jero neraka panglobana. Ibu-ibu ngan biasana ibu-ibu anu datang ke majelis taklim pangheulana ibu-ibu anu sok daek maca sholawatan bari nungguan jamaah teh ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidana waghfir lana mamado ya wasi'al karomi ya Rabbi bil Mustafa balik mako kamana jalan ka Jogja tuh ka Palih Wetan kamana jalan ka surga tuh ka pangaosan ya Rabbi bil salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo ya Rabbi bil salawe mah 25 sate kodok dicolok-colok awewe zaman ayeuna make underrok apa pondok-pondok ya Rabbi bil mencit meri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur ya Rabbi bil boboko wadah na petot papais teu dibitingan kabogoh kuring nu peot diais kalah ngisingan ya Rabbi bil terus mang ngojor kene ibu-ibu maca sholawatan tanda pengajian rek dimulai tapi nu datang mah hararese bae betul apa tidak? Naon dasarna lantaran kagoda kuib eta lah urang hadirin Kangjeng Rasul boga bapak saha mana Kangjeng Rasul duloh mana Sayyid Abdul tapi Abdullah hadirin Allah karim wakana ida marro naharon intasyaqa minhu rawaihul miski wal ambar ki Abdullah lamun lempang tiberang awakna seungit minyak misik jeung minyak ambar tapi Abdullah kira-kira dibening aya eueuh bila urang kalempangan tengah poe kesangan awakna seungit misik aya teu aya urang mah palingnya bau kele laju hayangnya obat bau kele hayangnya gampang mang malah daun pandan digodok diinum cairna insyaallah bau kelek leungit nu aya tinggal bau careutna pandan singkat kata singkat cerita eta Sayyid Abdullah nikah jeung saha jeung Siti Aminah hadirin waktos ngandung Kangjeng Rasul beda jeung teureuneuhna pamajikan urang Siti Aminah mah waktos ngandung Kangjeng Rasul walam tajid lihamlihi alama wala sikola pengarasa nyeri pengarasa eta Siti Aminah ari pamajikan urang beteungna gede bujal bese gede kacapi ditumpakan ku salakina pan asa mama tertiger eta pamajikan urang Masya Allah singkat kata singkat cerita
nalika Siti Aminah ngandung Kangjeng Rasul umur 2 bulan, Sayyid Abdullah pupus ninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Nalika Siti Aminah ngandung Kangjeng Rasul umur 6 bulan, mang Siti Aminah ngimpi aya nu ngomong kieu, ya Aminatu innaki hamilti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah wa sammihi idza wadatihi Muhammadan li'annahu satu malubahu. Hei Aminah, anjeun teh keur ngandung hiji jelema anu ngajadi gustina alam kabeh, nganitip lamun eta budak lahir ka alam dunya aranan ku ngaran Muhammad. Eta contoh ka urang mah pan urang Islam mun boga anak aranan ku ngaran Islami saha ngaranna Miftahul Ulum doang ieu jelema bah kaset henteu, goreng henteu, sedeng jangkung henteu, pendek henteu, sedeng guru henteu, gendut henteu, sedeng putih henteu, hidung henteu, hidung pula. Lamun kula ngomong putih mang sarojeng ditawak sorangan ngancek batur kula mit dia mah hidungnya hidung si buah manggu ditendet besa bulan be aku dilatu aranan ku ngaran Islami pantiwari mah bah kadang-kadang jelema ngaku Islam tapaul geus mulai ngaleungitkeun begitu borosot boga anak lalaki di aranan Epredi atuh mulintir bae batu baterai ieu bener mang begitu borosot boga anak bikang di ngaranan Luna coba atas si Luna lamun diberi nasib ku Allah jadi guru asal datang ke sekolahan cek muridna selamat pagi Bu Luna panconot kabeneran si Luna narada hidung cek muridna hei naon Bu Luna hidung aranan ku ngaran Islami hadirin. Nalika Kangjeng Rasul 8 bulan aya di lebet patuangan ibu Siti Aminah bubrag lahir ke alam dun bulan naon menurut kaul anu masyhur adalah bulan Rabiul tanggal 2 malam sen bertepatan dengan tahun kunaon eta tahun tingalanan tahun gajah lain tahun cari sebab waktu harita hadirin Raja Abraha rek ayakeun ekspansi pembesaran wilayah di negeri Yaman ka negeri Mekah sehingga dikajutkeun Ka'bah Baitullah beserta bala tentarana tumpak gajah. Allah ridho? Henteu. Allah senang? Henteu. Allah ngirimkeun pasukan. Apakah pasukan bala tentara mawa bedil? Lain. Naon atuh? Manuk ababil. Naon eta manuk ababil? Manuk piit. Manuk piit mawa batu ti neraka sakitu gedena. Sagede naon? Sagede kacang hejo. Dibaledokeun kana Raja Abraha jeung bala tentarana modal. Maka eta tahun dingaranan tahun gajah. Terus. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Laju Kangjeng Rasul diutus ku Allah ka alam dunya titah naon? Kangjeng Rasul diutus ku Allah ka alam dunya. Inna arsalnaka syahidan. Sanyana kaula cek Allah ngutus ka anjeun Muhammad syahidan tingkahna ngajadi saksi. Syahidan tingkahna ngajadi alat bukti. Alat bukti kana naon? Kana luhurna agama geus lamun hayang neuleuh agama Islam eta luhur deuleuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Pak Nabi Muhammad kerletikna degel tante laju Kangjeng Nabi Muhammad nalika gede buukna di purang perongan henteu atuh henteu mang tapi kiwari abah ngaku nama Islam Allah Karim di lembur pula eta pamuda buuk di Bereuman di Hejoan di Konengan di Jahean dibungkus pan pelajuna pais 10 dan akhlak Rasulullah hadirin sadaya laras henteu jadi lamun hayang neuleuh agama Islam eta luhur deuleuh Kangjeng Nabi Muhammad ieu kiwari hadirin
urang pada rincang, urang Pandeglang dijajah ke orang-orang Yahudi, dijajah ke orang-orang Nasrani, dijajah ku naon? Dijajah ku moral, dijajah ku akhlak. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya pakaian urang Islam loba anu sarua jeung pakaian Yahudi, loba anu sarua jeung pakaian Nasrani. Kulata denek mengkol ka dieu aya bikang bawa motor Scoopy nomorna A1546 FF, make kaos warna beureu, calanana pondok mang hideung, kulitna mulus. Atuh pan eta kula daleduk kitu, hi atuh hayang. Ngaku nama Islam, tapi pakaianana pakaian Yahudi. Betul apa tidak? Benar tante. Maka awas hadirin sedaya, ku aya anak itu urang kabehan selaku umat Islam, tanamkan akidah Islamiyah ka anak-anak ja urang ieu abah hirup di alam dunia moal sakebalna teu nyaho isuk ning jaga pageto urang sadayana bakal maot. Betul? Bapak-bapak sadayana bakal maot, ibu-ibu wih di dieu datang ka imah nyaho mah paeh, buah-buah mah pula balik di dieu datang ka imah ngawadang. Bela diri mah wajib, tapi urang kabeh yakin bakal nek saha anu ngajikeun Quran anu lain anak nek saha anu nahlilkeun anu lain anak jata tangga mah kadang-kadang eta tahlil sok dipilihan, lamun nu paehna sugih tahlilna songkol. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng nu paehna basakat mah leuleus. La ilaha illallah. Nek gawe naon sang suri pae sagala. Etalah para hadirin sedaya. Maka akhlak muka hade. Betul apa tidak? Urang mah urang Islam boga penghormatan. Ulah sarua jeung penghormatan jelema Yahudi. Jelema Yahudi penghormatanana mang isarah kuda paleungeun kieu ya. Naon ngaranna? Goodbye. Eta penghormatan Yahudi. Penghormatan jelema Kristen nempelkeun dampaleungeun kana sungut kieu naon ngaranna? Kisbah. Urang mah urang Islam penghormatanna kumaha? Assalamu alaikum. Eta penghormatan jelema Islam. Tapi kunaon hadirin? Urang Islam sorangan ketika naik angkat gawe, naik angkat ke sekolah, kana kolotna bah goodbye kudus. Benar itu benar. Mata awas hadirin. Tanamkan akidah Islamiyah ke anak-anak terutama urang ya sebagai generasi muda. Subhanul yaum rijalul qad, the young as tomorrow in bladder. Pemuda masa sekarang, pemimpin masa yang akan datang deh, lamun di usian kuel. Tapi pula percaya, pemuda kampung Benying mah boh, karena sholat rajin, ke masjid telok eureun-eureun. Oh liwat baik gitu. Percaya pula mudah-mudahan urang kabehan dijadikan pemuda anu soleh. Amin. Ya robbal. Sanajan ieu zaman modern, tanamkeun akidah Islamiyah. Pan kiwari mah bah zaman modern. Baheula kula keur leutik eta keur leutik di imahan teh ya. Ngumpulkeun tanah garing. Dicocok pakai sikut. Diihan. Dicokel jadi kue. Eta baheula. Laju pandeun kenteng dina hulu babaturan kula teh cek kula teh aya gagak di luhur kenteng nu bogana teu nyahoun toel gadona gaisuk kawina eta baheula. Laju pan baheula mah tah laguna teh bang bang kalimago bang bang bangkong di tengah sawah. Sarua berarti. Tapi kiwari malain deui mang cintaku dikocok-kocok. Masya Allah. Pan kiwari mah zaman modern. Baheula urang hayang cang make naon mang? Make lampu totok. Zaman modern. Kiwari aya pilih modern. Baheula urang Pandeglang hayang ka Padarincang, baheula mah leumpang suku. Leumpangna bage ti Pandeglang ka Padarincang eta busa poe sabeuting. Manusia boga akal diciptakeunlah sapeda. Di Pandeglang ka Padarincang bawa sapeda 3 jam ge datang mang. Komo teu make rem ngagiupet ari. Mawa sapeda heueuh kana bensin irit ngan kana ejo boros. Ngagues bae ieu.
manusia buka akal dipadukeunlah sapeda jeung motor jadilah sapeda motor ngan ieu motor tuari macam-macam mah aya motor Vario aya motor Beat aya motor Vixen urang mah tanu sok pake samping ulah sok motor Vixen ulah ieu mah make samping teu make celana jero bawa motor Vixen atuh kagencet asal liwat ka hareupeun ibu-ibu cek ibu-ibu Kang herang anyar barang balik deh Kang herang anyar orang herang di dusun lain motorna naon eta kacepet teh zaman modern hadirin para jamaah kaum muslimin sadaya lamun kolot pae keur sakarat anak teu bisa maca Quran apa lain dibacakan surat Yasin lain dibacakan surat Ar-Ra'd kolot keur sakarat di video kan ku tolol eta mah eta kalah di video pan kuat zaman HP ieu ulah barating jelema bobongkong mek main HP bae pan aya yang bobongkong luhureun kuburan main HP barang ditanya tong kunaon yang main HP luhureun kuburan pusing aing di jero usinya bahkan aya pamuda ngalamun bae saha ngaranna Sony Ericsson ditanya ku si Samsung teh Son aya naon cung tangdengi aing dia hayang kana bikang hooh saha ngaranna Nokia gelis hanteu mantep kumaha buukna ngagaling muntang tarang lancah mantrangan halus ngajeler pae so caki-caki-cakan pipi kuung-kuungan bibir beulah karaton gado nuk sapotong beuheung ngabeheung kendi jubur ngabiola ditis na jantung sajaksi ditilik di geger lenggik diteuteup di hareup sieup disawang ti tukang lanjang gurih oh tukang tahu bulat laju kira-kira Nokia daekeun tante kana dia son cek Samsung justru eta tenang cek Samsung Nokia kakana batur aing saha ngaranna Motorola ditanyakeun kana Motorola aya naon cung si Sony hayang adi dia karena Nokia coba tanyakeun boga bebeuneun can pas ditanyakeun geus saha ngaranna si Black naon BlackBerry nah dibedakan kasih Sony waduh Son terlambat Anda ternyata Nokia geus boga kabogoh ngaranna BlackBerry waduh dek sian deh lu eta merek HP kabeh eta mah ulah ngapalkeun bagi saming zaman modern awas hadirin sadaya maka kuayana itu tanamkan akidah Islamiyah di antara akidah Islamiyah bijakeun ke anak-anak urang nabi akhir zaman adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Pak ieu urang tujuanna ngayakeun nguludan hayang naon hayang menang syafaat hari syafaat urang mana ieu urang hayang menang syafaat di Kangjeng Rasul iraha engke jaga di yaumil percaya aya kiamat percaya laju eta kiamat iraha engke we Jumat nu mana Jumat nu hareup nu mana atuh Allahu alam ngan ieu umur dunya abah masa aktif geus beak tinggal masa tenggang beak atuh diblokir umur dunya dimulai Nabi Adam nyampe kalahir Kangjeng Rasul tinggal 5.660 tahun deui umur dunya dimulai Nabi Muhammad hijrah di Mekah ka Madinah tinggal 1.400 tahun deui sedangkan tahun Hijriah kiwari tahun sabaraha 1.440 berarti tinggal tambahnya sedangkan hari tambah mah galok loba urang ka pasar meuli bonteng 1 kilo naon aya tambahna 2 kilo teu aya paling banter ge 3 bari petot-petot acan tinggal nunggu ciri kiamat anu 10 diantarana bakal muncul Imam Mahdi Al-Muntador eta Imam Mahdi masih kena incu Nabi Muhammad Imam Mahdi bin Imam Hasan Al-Askari Imam Hasan Al-Askari bin Imam Ali At-Taqi Imam Ali At-Taqi bin Imam Muhammad At-Taqi Imam Muhammad At-Taqi bin Imam Ali Ridho Imam Ali Ridho bin Imam Musa Al-Qadim Imam Musa Al-Qadim bin Imam Ja'far Shadiq Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Zainal Abidin Imam Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Siti Fatimah wa Sayyidina Ali Siti Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi ngan samemeh Imam Mahdi muncul ya alam bunja keur aya dina bencana pohara kabila-bina naon dasarna akibat urang loba nu doraka ka Allah subhanahu
Kana salat loba nu teu beuki, betul? Kumis basa gede pagar kacamatan. Kana salat loba nu teu beuki, Mang. Kana puasa loba nu teu beuki, kana zakat loba nu teu beuki, betul apa tidak? Maka awas hadirin, urang ieu urang Islam, ulah sampai perpecah belahan urang. Milih silahkan. Nek kana sahabat mangga sabodo, tapi pasea ulah, betul pasek Pak? Urang mah masyarakat leutik, sadeka 10 liter, tumpak sado bake bakia. Nu merdeka nu pala liter, nu bodoh mati koce. Betul apa tidak? Urang mah martabatna teu beda doang daun salam jeung daun sereh. Daun salam jeung daun sereh dibutuhkeun ku jelema nalika nek ngawuduk. Wuduk asap, daun salam jeung daun sereh dicomot dipiceunan, betul? Milih silahkan, mangga, tapi pasea ulah. Dulur jeung dulur, ulah pasea. Baraya jeung baraya, ulah pasea. Ustad jeung ustad, ulah pasea. Kiai jeung kiai, ulah pasea. Leres gitu leres? Katos gitu katos. Jaga persatuan dan kesatuan. Insya terus capek tah henteu. Kesel tah henteu. Insya Allah Abah ieu kula mantas di dieu pada teras ka Cemplang Cipolek. Jadi kula ieu sebenarnya nama ieu penting ieu kudu nama ieu pasepat ieu kula ka Bandung. Ngan dipikir di bolak-balik cek kula nek naon kula ka Bandung. Nu ngondang leuweuh gitu. Mending kena ka dieu sakalian. Bener Mang? Ngaji mah ulah kebal-kebal nu penting singkat, padat, balik mawa ilmu anu manfaat gitu. Lupa takar berkat bae. Aya berkat eta mah Pak Aceh hukum adat eta mah. Leres teu? Al adat muhakamatun laisa fi kulli amrin bal fi amrin laisa lahu nasun warad. Sedangkan tarkul adat adalah berkat ulah sudah mangkeun geus disiapkeun. Pohon ku panitia kula balalagaan, kula dianggap lalagaan ini. Kahati kula ngomong kahati, alhamdulillah. Sedang cek guru kula kieu ngomongna, "Mip, bisik dia ceramah di hareupeun jelema loba." Kuda ditanya, "Kahati tah henteu?" "Kahati eureunnan." Atuh jang geus kahati ya. Kahati tah henteu? Belet berarti. Pasti mati pula masa kieu mudah-mudahan aya manfaatna nya. Bener na eta yakin ti Allah salah na tina kabodohan kula. Urang doakeun sepuh-sepuh urang, guru-guru urang sadayana sing dipanjangkeun yuswa ku Allah bari barokah. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.